Kang kumaha lamun daging kurban dibagikeun asakna? Jawabanana ngabagikeun daging kurban geus asak ulama berbeda pendapat. Upami menurut madhab Imam Asy-Syafi'i mah teu meunang ngabagikeun daging kurban geus asak, tapi dibagikeunana kudu atahna. Upami pendapat madhab Imam Abu Hanifah sareng madhab Maliki mah memperbolehkan ngabagikeun daging kurban rek asak mangga, rek atahna mangga. Hukum teu meunang ngabagikeun daging kurban bentuk asak di madhab Imam Asy-Syafi'i sakumaha keterangan dina kitab Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib juz kalima halaman 250 hiji. Didinya aya ibarat wa yusyaratu fil lahmi, disyaratkeun dina daging kurban dibagikeunana teh ayyakuna ni'an, bentuk atah, liyatasarrafa fihi man ya'khudhuhu bimasya'a, supaya jalma anu narima kana eta daging kurban teh bisa ngolahkeun kana eta daging kurban kumaha manehanana. Min bai'in wa ghairihi, daging kurban eta rek dijual ku si penerima atawa dipasak atawa dibikeun deui terserah, supaya si penerima bebas ngolahkeun kana eta daging kurban terserah manehanana. Kama fil kafarati, sebagaimana dina masalah hukum kafaroh denda. Fala yakfi ja'luhu to'aman, teu cukup teu sah ngajadikeun daging kurban dijadikeun bentuk makanan modelkeun kornet tuluy dibagikeun ku jalma nu kurban, teu cukup, tapi kudu bentuk atah. Wa du'aul fuqara'i ilaihi, teu cukup oge alias teu sah ngabagikeun daging kurban ku cara fuqara teh dipanggilan. Terus kumaha dititah parasmanan didinya tina daging kurban, teu cukup gitu. Tapi kudu dibagikeun bentuk atah di mazhab Imam Asy-Syafi'i, li anna haqqahum fi tamlikihi, karena saknyana hak mereka fuqara dan penerima lainnya adalah memiliki daging kurban secara utuh. Wala tamlikuhum lahu matbuhan, teu meunang memberikan hak milik daging kurban kepada penerima fuqara masakin jeung nu sejenna ku cara daging kurbanna dibagikeun secara bentuk asak, teu meunang, tapi kudu atah di madhab Imam Asy-Syafi'i. Di madhab Imam Abu Hanifah oge madhab Imam Malik memperbolehkeun ngabagikeun daging kurban bentuk asak. Sakumaha dina kitab Hidayatus Salik didinya dijelaskeun wa atlaqo al-Hanafiyatu at-tasadduqa bihi matbuhon. Madhab Abu Hanifah ngamutlakeun, ngabebaskeun ngabagikeun daging kurban geus asak, geus diasakan kunu kurbanna. Wa madhabul Malikiyah annahu yajuju at-tasadduqu bi matbuhan. Malahan mah madhab Maliki ngabolehkeun ngabagikeun daging kurban ku bentuk asak. Khilaf ulama, urang mah madhabna madhab Imam Asy-Syafi'i mending dibagikeun secara mentahna bae supaya si penerima bebas ngolahkeun kana eta daging kurban. Mugi aya manfaatna, wallahu a'lam bissawab.